Menkoba ke-45 nyaeta nyarioskeun nyelametkeun muridna tina seuneu dunya akhirat. Ngadawuh Syekh Mian Uzmatullah imamna ulama bangsa arifin. Di nagari kaula Burhaniur kaula boga tetangga bangsa Hindu kabeungharanana rada teu wudu. Ari ibadahna kana seuneu tapi eta Hindu kacida mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir. Geus hanteu alem-alem ngaku jadi muridna Sayyid Abdul Qadir teh. Saban-saban taun eta Hindu sok ngadamel riungan tuang anu peryogi pisan sok ngondang bangsa ulama-ulama menak-menak sumawon wonten bangsa fakir mah. Tempatna sok dipucuk nganggo kekembangan sareng minyak anu sareungit. Pangna ngadamel kitu teh cenah mahabbah ka Sayyid Abdul Qadir. Barang eta Hindu maot teras dipulasar ku bangsana numutkeun secara agama Hindu. Teras diduruk. Barang diriksakeun salirana katut ka rambut-rambutna oge hanteu teurak salembar-lembar acan. Tidinya teras muafaqah kaum-kaumna kudu dipalidkeun ieu mah. Teras bobontot dipalidkeun. Tidinya aya hiji wali di eta nagara kasumpingan Sayyid Abdul Qadir. Dawuhannana si anu bangsa Hindu eta satengah tina murid kaula. Ku kaula dingaranan Sa'dullah. Kusabab kitu gancang hanjatkeun ti wahangan. Tuluy pulasara sakumaha kawajiban Islam karena Gusti Allah maparin janji ka kaula moal ngaduruk murid kaula ku seuneu dunya jeung ku seuneu akhirat. Subhanallah. Mudah-mudahan urang sadayana nya kaasupkeun atau diaku sebagai muridna Sayyid Abdul Qadir. Iki selain Islam bangsa Hindu luar biasa mahabbahna ditinggalikeun karohman Tuan Syekh Abdul Qadir. Sabab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bendu atau senang lamun muridna atau hiji oge muridna anu diasupkeun tawa sangsara baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan urang diaku sebagai muridna baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.